Vokal atawa suara nyaeta suara omongan anu diwangun ku hawa anu kaluar tina baya sarta waktu ngaliwatan ti koro teu meunang hahalang. Kulantaran teu meunang panghalang, vokal sok disebut sora hirup. Dina ngawangun vokal aya tilu perkara anu mangaruhan ajen atawa kualitasna. Nyaeta buleud gepeng nawangun bibir, maju mundurna letah jeung luhur handapna letah. Ari vokal dina basa Sunda jumlahna aya 7 siki nyaeta a, i, u, e, o, jeung e kitu. Sora vokal dina basa Sunda bisa dilambangkeun dina tabel sapertos di handap ieu. Contona aya dina gambar nu aya di handap ieu. Lambangna aya grafemis, fonemis sarta fonetis gitu. Lajeng salajengna dumasar kana ajen kualitas cara diwangunna. Denah vokal bisa ditabelkeun sapertos di handap ieu. Ieu aya gambarna nya denah vokal basa Sunda. Posisi bibir luhur handapna letah, luhur tengah jeung handap gitu. Mun hareup aya B, TB, tengah aya B, TB, B sareng TB nu di tukang. Sareng nu sanesna deui gitu. B teh naon buleud, ari TB teh teu buleud gitu. Sangkan leuwih basajan eta diagram teh bisa digambarkeun deui dina wangun diagram juru tilu sapertos di handap. Nah, ieu wangun diagramna gitu. Eta ngeunaan vokal. Lajeng aya nu disebut konsonan. Konsonan atawa wianjana nyaeta suara basa nu diwangun ku hawa nu kaluar tina bayah atanapi paru-paru. Sarta waktu ngaliwatan ti koro meunang hahalang. Kulantaran meunang panghalang, konsonan sok disebut sora paeh kitu tah. Konsonan dina basa Sunda sadayana aya 18 nya. B, C, D, G, H, J, K, L, M, N, ang, P, R, S, T, W jeung Y. Oge konsonan W jeung Y sok disebut oge semivokal atanapi madya vokal. Ari sababna wujudiahna kagolong kana konsonan tapi mibanda karakteristik vokal. Balukar ayana pangaruh tina basa asing, dina basa Sunda oge sok kapanggih konsonan F, Q, V, X jeung Z. Contona sapertos ieu di handap. Tah. Eta contoh-contohna nya. Lajeng salajengna lentong. Lentong atanapi intonasi teh mangrupa pola gumulungna ciri-ciri sora suprasegmental atanapi prosodi saperti tekenan, dangka, randegan jeung wirahma. Tekanan teh tumrapna kana kecap. Henteu unggal kecap dina kalimah dibere tekenan, ilaharna nu dibere tekenan atanapi aksen teh kecap-kecap nu dipentingkeun. Nah, tekanan atanapi bedas alona sora sok dibarengan jeung dangka atanapi panjang pondokna sora, katut wirahma atanapi naik turunna sora kitu tah. Hiji engang bakal kadenge beda lamun diucapkeun dina dangka nu leuwih panjang batan engang sejena. Jabati eta dina omongan teh sok kadenge ayana randegan atanapi jeda atanapi kesenyapan di antara babagian eta omongan. Randegan anu dipake ngamimitian jeung mungkas kalimah nyata sendi kepang rangkep gitu. Anu dipake di antara babagian kalimah nyata sendi rangkep. Anu dipake di antara dua gundukan kecap atanapi frasa nyata sendi tunggal. Lajeng ari nu dipake di antara engang mah nyata sendi tambah atanapi sendi bantun. Gitu tah ieu contoh nanya. Contoh anu kaasup kana tekanan minangka bedas alona sora dina omongan bisa digambarkeun sapertos kieu tah. Kitu dangka teh nyaeta ngedalkeun omongan anu salah sahiji engangna dikedalkeun leuwih panjang. Kitu gambarna sapertos kieu. Kecap boga bisa dicirian ku titik 2 nya kawas kieu tah sapertos kieu. Eta wirahma minangka naik turunna sora sok digambarkeun ku notasi angka 1, nada handap 2, nada sedang 3, nada luhur atawa skala blok not musik. Nah, sapertos kieu tah contona. Nah, eta contoh-contona sapertos kitu. Lajeng
Nu pamungkas binarungna tekenan dangkaran degan jeung wirahmat teh ngawangun lentong atanapi intonasi. Ari lentong teh tumrapna dina kalimah. Eta sababna kalimah sok dibere wangenan runtuyan sora basa nu dipungkas ku randegan. Panjangnya sarta binarung jeung wirahma akhir turun atawa naik. Nah, pola lentong kalimah teh gambarna sapertos kieu. Tah, ieu gambaranana kitu tah. Sakitu panginten nu kapihatur hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah.